Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal syurutus sujudi ari pirang-pirang syarat sujud sab'atun eta aya 7 aya sujuda tegasna kahijieun sujud jalma ala sab'ati a'dha'in kana 7 pirang-pirang anggahota wa antakuna jeung kadua yen kudu kabuktian naon jabahatuhu tarangna jalma maksyufatan eta anu dibukakeun wat tahamulu jeung katilu ngaberatkeun biro sihi kana sirahna jalma wa adamul huwi jeung kaopat henteu turun li ghairihi kana lian ti itu sujud wa alla yasjuda jeung kalima yen ulah sujud jalma ala syai'in kana hiji perkara yataharraku anu usik itu syai' biharkatihi ku usikna itu jalma wartifa'u asafilihi jeung kagenep ngangkatkeun biritna jalma ala a'alihi ngahandapkeun kana sirahna jalma wat tumakninatu jeung katujuh tumak